neraskeun hanca anu kamari nyaeta bagian waqala sami'tu hakiman min hukama Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng nyaurkeun itu Abu Hanifah, sami'tu nguping kaula hakiman ka ahli berpikir min hukamai Samarqandi. Min hukamai Samarqandi ti pirang-pirang ahli hukum nagara Samarqandi. Qala nyaurkeun itu hakim, inna wahidan saestuna salah saurang min tolabatil ilmi ti pirang-pirang anu nyupri ilmu eta syawaro geus musawarah itu wahid ni ka kaula pi tolabil ilmi dina nyupri ilmu. Wa kana jeung kabuktian itu wahid eta azama geus ngajam itu wahid ala zahabi kana rek indit ila Bukhara ka kota Bukhara. Ayeuna mah kota Bukhara teh dikenal ku Uzbekistan namina teh ayeuna mah. Litolabil ilmi pikeun nyupri ilmu wa hakada jeung nya kitu deui saterusna yan bagi penting naon ayyusawiro yen musawarah thalibul ilmi fi kulli amrin dina satiap perkara atanapi dina satiap urusan fa innallaha mangka saestuna Gusti Allah taala barina mahaluhur Allah eta amaro geus marentahkeun Allah rasulahu ka rasulna Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi ka Rasulullah wasallama jeung muga maparin kasalamatan Allah ka Rasulullah fiddaroini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Marentah kana naon cenah bil musyawarati kana musyawarah bil umuri dina pirang-pirang urusan atanapi dina pirang-pirang perkara walam yakun bari teu kabuktian kalakuan sareng tingkah eta abtona leuwih pinter minhu tinimbang nabi wa ma'adzalika jeung sartana itu walam yakun abtona amaro geus marentahkeun Allah bil musyawarati kana musyawarah wa kana jeung kabuktian nabi eta yusawiru musyawarah kanjeng nabi ashabahu ka pirang-pirang sahabatna nabi fi jami'il umuri dina sakabeh pirang-pirang urusan atanapi perkara hatta hawa ijil baiti sehingga dina pirang-pirang pangabutuh imah. Qala nyaurkeun sa Aliyu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ma halaka moal ruksak saha imruun hiji jalma an masuratin tina ladang hasil musyawarah. Kila dicaritakeun naon lapad rojulun wanispu rojulin. Rojulun ari aya hiji lalaki wanispu rojulin jeung ari aya satengah lalaki wala syai'un jeung aya lain naon-naon. Ai rojul mamaksudna lalaki anu sampurna gitu. Parrojulu mangka ari lalaki anu sampurna man eta jalma lahu anu eta tetepikeun ieu man ra'yun ari pamikiran atanapi pendapat so ibun anu bener wa yusawiru jeung musyawarah itu man
gitu. Eta nu disebut lalaki anu sampurna. Kumaha anu satengah lalaki? Wa nisfu rajulin jeung ari satengah lalaki man eta jalma lahu anu eta tetepikeun man ro'yun ari aya pamikiran atanapi pendapat soibun anu bener walakin jeung tatapina la yusawiru teu musyawarah itu man au yusawiru atawa musyawarah ieu man walakin laro iya jeung tatapina teu aya pendapat eta tetep lahu pikeun man eta disebut satengah lalaki artina lalaki anu teu sampurna bener pamikiranna tapi teu daek musyawarah atanapi daek musyawarah tapi tara daek ngutarakeun pendapatna nah setengah eta mah lalaki nu sampurna mah bener pamikiranna tapi dimusyawarahkeun ka baturna kitu resep musyawarah tah eta lalaki bener. Wala syai'un jeung ari lain lalaki naon-naon eta manjalma la ro'ya anu teu aya pendapat eta tetep lahu pikeun man wala yusawiru jeung tara musyawarah ieu man eta mah lain lalaki nu kitu mah naon atuh wallahu a'lam mun aya lalaki teu boga pamikiran tapi jeung tara daek musyawarah eta mah lain lalaki cenah. Wa qala jeung geus nyaurkeun saja Parus Sodiki Ja'far Sodik li Sufyana As-Sauri ka Sufyan As-Sauri rahimahullahu rahimah muga ngarahmatu ka itu Imam Sufyan saha Allahu Gusti Allah syawir kudu musyawarah anjeun fi amrika dina urusan anjeun ma'alladzina sarta jalma-jalma yakhshauna anu sieun ieu ladzina Allah ka Gusti Allah ta'ala barina maha luhur Allah wa talabul ilmi jeung ari nyupri ilmu min a'lal umuri eta tina pangluhur-luhurna pirang-pirang perkara wa as'abiha jeung panghese-hesena itu umur fakana mangka kabuktian naon al musyawaratu musyawarah fihi dina ieu tolabul ilmi ahammu eta leuwih penting wa aujabu jeung leuwih misti atanapi leuwih wajib jadi lamun arek nyupri ilmu teh musyawarahkeun heula ka mana tempatna nu di mana kumaha guruna sok minta saran musyawarah ka guru-guru urang wabil khususna kitu tah supaya naon meneran supaya berhasil. Qala nyaurkeun sa'al hakimu Syekh Hakim idza dahabta di mana-mana indit anjeun ila Bukhara ka nagara Bukhara atanapi Uzbekistan ieu mah la taj'al ulah gagancangan anjeun fi ikhtilafi dina bulak balik ilal a'immati ka pirang-pirang imam wa umkus jeung kudu cicing anjeun syahroini dina 2 bulan hatta tata amala sahingga yen mikir-mikir anjeun wa takhtaro jeung sahingga yen milih anjeun ustadzan ka guru fa innaka mangka saestuna anjeun indahabta lamun indit anjeun ila alimin ka jalma anu berilmu wa bada'ta jeung geus ngamimitian anjeun bisa beki kana ngaji ingdahu disandingeun itu alim rubbama la yu'jibu terkadang teu ngabanggakeun atanapi naon atunya nyenangkeun ka anjeun naon darsiatuhu dersanana itu alim patatruku tuluy ninggalkeun anjeun hu ka itu alim wa tadhabu jeung indit anjeun ila akhara ka alim anu sejen
palayu barok mangka moal diberkahan sahalaka pikeun anjeun pita alumi dina ngaji. Tuh kade hati-hati mata mun arek masantren rek ngaji teh tingali heula pasantrenna nyaman moal urang kana aturanana sesuai teu jeung urang ulah sampai ka urang init masantren mulai ngaji karena teu nyaman penyampaianana teu nyaman tempatna urang kaluar pinah deui kana tempat anu ceuk urang ngarasa nyaman nu kitu teh jalma anu kitu mah moal diberkahan dina ngajina naudzubillah mata alus nama di naon disebut teh lain teliti nya teliti meureunna naon atulah istilahna disurpai tah disurpai heula alus nama mun rek ngaji teh gitu. Pata amal maka kudu mikir-mikir anjeun pisah roini dina 2 bulan pikhtiaril ustadi dina milihna guru wasawir jeung kudu musyawarah anjeun hatta la tahtaja sehingga teu butuh anjeun ila tarkihi kana ninggalkeun itu ustad atanapi alim wal irodi jeung teu mika butuh ka anjeun kana ngabalieur malengos anhu ti itu ustad atanapi alim patas butuh mangka tumetep anjeun ing dahu disandingeun ustad hatta yakuna sehingga kabuktian naon ta'allumu ka ngajina anjeun eta mubarokan anu diberkahan watan tapi jeung sehingga ngalap manfaat anjeun bi ilmika ku ilmu anjeun kasiron bari anu loba wahlam jeung kudu terang anjeun bi anna sobro kana saestuna sobar wasabata jeung teguh atanapi tumetep aslun eta pokok kabirun anu gede pi jamiil umuri dina sakabe pirang-pirang perkara. Jadi poin utama mah nyaeta kudu aya sabar jeung katetepan mampu untuk bertahan. Walakinnahu jeung tatapina itu sobron wasabat azizun eta anu langka kama sapertikeun perkara kila anu geus dicaritakeun itu masyiro kila anu geus dicaritakeun naon syi'run siiran tah kitu tina bahar wafir wajana teh mufa'alatun 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 dua kalinya mufa'alatun 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 genep kali berarti mufa'alatun genep kali likulli ila sya'wil ula harokatun walakin azizu firrijali sabatun likullin eta tetep pikeun saban-saban jalma ila sya'wil ula kana hayang menangkeun pangheulana kamuliaan tah gitu ila sya'wil ula kana hayang menangkeun pangheulana kamuliaan harokatun ari aya pirang-pirang dorongan hate walakin jeung tatapina azizun eta langka birrijali di pirang-pirang lalaki sabatun ari kateguhan langka pisan jalma anu teguh dina nyupri ilmu mah sabab perlu ayana dorongan hate ngaji mah lain ku betah tapi ku butuh lamun ngaji ku betah moal betah-betah atuh tapi karena butuh insyaallah bakal betah.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.